riba kabeh sabaraha persen nu teu ngridit kagincu-gincu ngridit kabeh ngridit. Nah ieu engke lamun ngridit bakal dibere azabna 3 rupa. Hiji bangkong, bakalna bangkong loba sekos zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Nomor kedua cacing ke Singkarayap. Nomor katilu hileud ku ari di Jawa Timur, hileud 3 kecamatan Ambalaya hileud. Riba teh riba jeung sogok. Nomor kaopat opat perkara ieu keong bakal. Keong mah geus loba di Karawang baheula, di Bandung, di Garut, di Tasikmalaya. Asal geus Ambalaya riba jeung sogok 4 perkara. Hiji kodok, nomor kedua cacing, nomor katilu hileud, nomor kaopatna keong. Tah ulang-ulang mah ditanya bae ka urang Cikupa hayang nu mana. Hayang nu mana eta siksa. Inggis jasa di zaman Kangjeng Nabi Musa mah dibukakeun wadah sangu. Bangkong urang asup ka kamar teh anggal segala rupa pinuh ku bangkong kamar, asal di kaluar-luarkeun timbul di bangkong hese teu bisa sare di kursi bangkong di mana bangkong bae ieu keur masak ngagolotrok bangkong di dinya. Masyaallah geus azab mah kos kitu. Iki cacing tah kuari coba eta di Jawa Timur. Ya Allah ya Rabbi hileud garayap di kaluarkeun hileud deui beak daun-daunan beak tatangkalan ka imah-imah geus sabaraha poe teu bari sasare nyilip sare ge. Moal bisa ku kitu ieu mah jak kudu tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus dimimitian ku tsunami Aceh urang teh, kemudian ku bitu gunung, ku gempa berdaerah kemudian di Jepang anu luar biasa diurang saeutik deui hampir jasa ieu. Nu mantap kudu loba istighfar ieu Banten teh keur diancam bae ku Gusti Allah. Ulah beusingan ngomong leuwih teuing ieu teh rempan jasa ieu Banten teh hiji Merapi kadua ieu aya goncangan naudzubillah min dzalik wa min zalik begitu diteropong iyalah 2 sogok dan kredit. Geus Ambalaya persentasina teh geus meludak anu luar biasa. Mantap lobakeun maca eta teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin. Eta bae dikembangkeun ku urang terus beranjeun peuting. Ieu bahaya sesogok teh geus teu ngarasa haram. Riswah teh ar-rashi wal murtasi padahal ieu pinar nu nyogok jeung nu narima sogokan neraka padahal geus jelas. Tapi kan kabehan ieu mah tuh. Tadi ge cek kula sabaraha kiai nu ngomong kula mah ulah dibere duit kos kitu. Takarak ditambahi doang mending mun gede. Cepet doang. Ya, bae naon cepet. Masya Allah Karim. Sabaraha ustad malah dikekentongan aku kiai. Ayo tanggung jawab mama. Mama tanggung jawab. Kayak di akhirat ku mama disafaatin. Lain safaatin. Ayo geus ku mama. Geus ulah ngadengekeun kiai nu ngaharam-haramkeun jeung mamang ke ka neraka jahanam. Budak di akhirat di akhir zaman geus kos kieu. Nah, nu riba geus teu didengekeun, malah kiai nu nentang kana riba. Tidak ada riba, tidak ada. Ieu mah hanya dimuajalkeun. Riba nu kumaha nu teu riba. Geus dibahas teh kos kitu teh muamalah riba, tapi tetep bae kiai nu nentangna. Sabodo teh. Nah, ieu di akhir zaman bakal Ambalaya nu kos kitu engke diberena 4 perkara. Di samping nu tadi teh idza zulzilatil ardu zalaha digunjang ganjing tanah ikhwan. Riba jeung riswah teh Ambalaya bakalna zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu athqalah. Nah eta digunjang ganjing kurang geus kadeuleu ku mata ieu geus kadeuleu jasa. Ti mimiti tsunami datang ka gunung, datang ka goyang-goyangna sagala rupa geus. Tapi tetep bae urang teh ditegor ku Gusti Allah, dinasehatan ku sungut mah geus teu bisa dinasehatan langsung ku gempa ku Gusti Allah, tetep bae teu kana nasehatan. Buang kawarah jasa. Pohara ieu antara sogok jeung riba teh pohara jasa. Masya Allah, berarti ya ambisina geus ambisi duniawi kabeh. Ti mimiti kiaina geus puguh pejabat mah. Atuh geus tinggal digoyangkeun bae ku Gusti Allah.
cek Allah teh eta mah siksaeun aing sia ngarunya ka bapak sia ngarunya ka anak sia teh mah siksaeun aing cek Gusti Allah balikeun gebrek sekian ribu pae banjirkeun tsunamikeun emang siksaeun aing cek Gusti Allah kajeun teh aya ahli aing hiji mah ku aing jadi salametkeun ieu tah mah dipilihkeun ge kan kadeleuna doang ku mata ambalayana ieu teh mata sing hade jasa sing hade ieu geus kadenge ku urang teh kamari ieu mah atuh keong ieu ku ari mah ieu masyaallah Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya masih keneh nyaritakeun tentang karakter-karakter Yahudi di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi datang ke Kanjeng Nabi ai dipayuneun Kangjeng mah dipayuneun para sahabat nyana teh ngomongna ngeunaheun jasa jelema pinter ieu Yahudi rek ngabantu rek berjuang jang ngomong nage kami mah iman tumanya kami nu ngarti ka Taurat teu iman ngeunaheun ngomongna tapi di mana-mana geus kaluar mah nyana teh ngajebiah inkar bahkan nyana ngamusuhan ka Kangjeng beserta para sahabat. Di samping ngamusuhan, deui nyana membangun kekuatan untuk meruntuhkan Kangjeng Nabi. Bahkan siap tempur perang merangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitulah karakter Yahudi teh. Masyaallah. Urang hidup di tahun 1430 sekian. Berarti geus 14 abad urang di zaman Kangjeng. Teu pernah bareng urang sareng Kangjeng, teu pernah bareng jeung para sahabat, teu pernah bareng jeung Abu Jahal. Teu pernah bareng jeung kekentong-kekentong Yahudi. Tapi karakter-karakter nama urang kuari nyaho bisa dibandingkan jeung karakter-karakter tatangga urang kuari. Bisa dibandingkan jeung karakter-karakter pemimpin nu aya di sekitar urang. Urang maca sejarah baheula, urang bakal hafal dibandingkan jeung kuari nu matak sejarah bapa daripada bangsa. Urang kudu mengenal sejarah, dieuweukeun ieu ku Amerika teh sejarah-sejarah teh dieuweukeun. Di antarana kuari aya tafsir baru buatan orang Mesir bersekongkol jeung Yahudi. Tafsir tersebut dileungitkeun sejarah. Ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa Jalalain. Ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa tafsir Munir. Ngabidahkeun nyana ngaji bangsa tafsir Kasyaf, tafsir Fakhrul Razi, tafsir Ruhul Bayan dan lain sebagainya. Sebab cek nyana tafsir-tafsir tersebut itu adalah buatan manusia-manusia ortodok yang tidak pernah tahu tentang situasi dan kondisi. Ya, wari aya tafsir baru sing hade. Di jerona nyaritakeun gegede nama tentang Yerusalem Masjidil Aqsa. Di jero eta tafsir teh aya ke cerita tentang Masjid Aqsa ayat 3 ternyata di jero tafsir eta. Aqsa nu asli, Aqsa anu sarua zaman harita jeung aya Aqsa anu buatan baru. Aqsa buatan baru mah eta teh geus teu dipercaya, tinggal aya deui dua deui. Nurutkeun cek di tafsir eta nu asli teh Aqsa nu ieu lain nu ieu, Aqsa nu ieu mah lain Aqsa disebutna Masjid Umar. Tah sebab di dieu kuari keur digali geus teu asing deui. Aya simpenan Raja Sulaiman, berikut aya kuburan Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam, tapi teh teu beunang-beunang. Begitu dikeker aya ternyata wah eta teh bandang barang. Non kitu garana simpenan Kangjeng Nabi Sulaiman, emas teh, berlian teh, yakut dan lain sebagainya. Tapi datang ka kuari teu beunang-beunang.
kesulitan orang Yahudi gitu. Tapi ternyata memang menurut peneropongan jeung satelit aya di dinya. Maka kuari dek dibongkar total Masjidil Aqsa teh geus lain di mimbar bae dialihkeun lantaran besi perang dunia Aqsa nu asli ieu heula disebarkeun ke tafsir sih ada engke. Sih ada tak engke aya penelitian ke unggal-unggal daerah di Indonesia khususnya lantaran terbanyak pesantren sedunia adalah di Indonesia. Mulai engke ye di Indonesia diinstruksikan bakal aya 24.000 pesantren nu bakal didatangkan 1.000 pesantren. 1.000 pesantren bakal diteliti teteh jerona ngaji naon kitab mana bae tercampur henteu jeung sekolah nu yayasan mah geus teu dianggap pondok pesantren. Ulah beja-beja ieu urang bae nu ngaji bae mah. Ulah beja-beja kanu sejen ieu urang bae geus nu ngaji. Engke kiai di itu ngaji kitu deui. Engke kiai di lembur ngaji kitu deui. Atuh nyaho kabehan kajeun. Seluruhnya 24.000 pondok pesantren nusantrina ieu sa Indonesia aya 7 juta nu keur diopenan ieu teh tah na ieu 1.000 pondok pesantren engke bakal aya penelitian ngaji naon bae fan terus engke kadituna dua alternatif imma erek diganti make kurikulum wa imma erek diperkuat kesalapanana. Lantaran melihat kehancuran moral bangsa Indonesia jauh dibandingkan jeung 20 atau 30 tahun katukang teh sangat beradab Indonesia di dunia ieu tapi setelah kuari ieu hancurna sarua jeung luar negeri. Contoh aya tawuran baheula mah urang ngadenge di Inggris di Jerman kuari nu tawuran urang Cikupa. Baheula nu gontok-gontokan teh ieu adalah supporter Juventus Inggris baheula. Tapi kuari mah ieu supporter susia nyaho sia aja sia meureun. Eta kos kitu coba teu karu. Ieu akhlak dek dikamanakeun. Ieu anak-anak urang nu karak SMP nu karak SMA. Berarti eta teh calon-calon pemimpin anu kalaluar ti unggal lembur sakumaha siraru. Butuh dukungan teteh kos kitu teh tapi di satu sisi moralna deuk kumaha polisi sampikeun ka geus bingungeun da polisina ge sarua ieu deuk kumaha coba ieu kakarage awalan anu geus korban terbunuh dari tawuran tersebut geus sabaraha puluh mungkin ratus ieu kakarage sabaraha tahun tumbuh model kos kitu encan 10 tahun ke depan bakal kumaha melihat dari sudut eta ulama kuari keur mempersiapkan ke depan bagaimana. Setelah diteliti satu-satuna hanya pondok pesantren nu bisa ngadidik akhlakul karimah. Nah, engke ieu bakal diteliti, ulah kaget. Nya para kiai tenang bae, mun ditanya, ieu kumaha naon bae kitabna bejakeun. Hatul muin. Naon deui? Riya, naon deui? Takrib, naon deui? Sapina. Anu peruk besar naon? Sapina. Kajeun geus pokona. Mun ditanya engke ka dituna, siap kan teh ieu teh disejajarkan dengan formal? Tidak siap. Dek disejajarkan jeung SMA. Jadi urang teh boga ijazah. Engke ijazah pondok pesantren teh bisa pake asup ka cinglung. Ka egel. Atau kemana bae. Nah iya, kompak kabeh utuh ulama nu 1000 teh ya. Engke sabaraha persen nya teh ieu suarana. Lamun 60% siap untuk disejajarkan, jadi berarti pakai kurikulum. Tapi lamun 60% tidak siap, tidak jadi pakai kurikulum, tetap akan diutuhkan. Ilah akan dijadikan sumber dari segala sumber pondok pesantren. Tinggal kumaha kiaina. Lamun kiaina kuari bisa disogok, kiai bangpak sama kos kitu. Kita kiai bae atuh disogok atuh kumaha hansip. Sudah ceritakan cak hansip pula mah teh. Ieu kiaina bae. Dek milih bae dek milih make nungguan saha nu mere duitnya tolol. Heuh teh pas sagede kiai eta sagede kiai. Tah eta kos kitu. Nah ieu engke bakal aya tafsir-tafsir. Sebab naon nyahoeun Amerika. Kekuatan di Irak adalah ieu orang-orang anu selalu naon kitu ngaranna memperkuat tafsir-tafsir, sejarah-sejarah. Sedangkan sejarah adalah bapa daripada bangsa. Geus dipiceun teh ka sungai Tigris baheula teh ku orang Yahudi. Peradaban buku peradaban Islam teh geus dipiceun ka sungai Tigris timbul deui kuari.
mata kewalahan selalu aya atuh hadisna Bukhari jeung Muslim teh apan terus-terusan dibaca ditafsiran terus datang ka kuari tumbuh deui ieu teh di dunia teh anu memperkuat kesalapan masih alhamdulillahirabbil alamin ku Yahudi dengan cara dimodernkeun kuari teh encan sukses mantak eta mah bakalna moal tamanu kos kitu mah bangsa yayasan-yayasan moal didatangan ieu mah pondok pesantren salaf 1000 jumlahna bakal didatangan diteliti engkena teh nah ieu tinggal suara terbanyakna mempertahankan salaf apa mempertahankan modern engke bakalna aya tah hasilna nah mantak cikula ge bejaan ka kiai-kiai mun ditanya siap apa tidak disetarakan dengan formal tidak siap. Bagaimana nanti setelah itu murid-murid Anda? Bagaimana Allah saja? Itu baik. Tapi kan kita harus menciptakan anu kumaha sia bae. Nah, iya bakal. Duh, Masya Allah. Sebab mengaburkan sejarah Nababari Jahasan. Ke timbul ke tafsir keduanya. Dibaca, oh bal bisa. Tak merencana Yahudi tiba heula kos kitu mah. Alif hiji bae Al-Quran mereaksi percetakan dah Bandung sabaraha kali mengkaburkan percetakan dah tetep bae kateliti alhamdulillah masih keneh loba nu hafizul Qur'an nu bisa neliti tentang alif ba hiji komo sakalimah mah diusulkeun kada mentek pentasnya dicabut, dicokot orang-orang nu brilian, diurang nu hafizul Quran. Coba taseh dibalikan tafsirna ge, terjemahanana terus. Mentak aya terjemahan Wahabi ku ari anu datang ka unggal kitu perumahan-perumahan tetep bae teu bisa diterima. Ieu tafsir ieu bae Jalalain sangat sederhana. Urang dengekeun, urang paham, sangkan urang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yahudi teh kos kitu karakterna. Datang ka Kangjeng Nabi. Padahal mah nyana datang nanti mawa kakufuran. Ke kaluar Kangjeng Nabi kufur keneh bae. Jadi terobah walaupun dipayunin Kangjeng mah ieu nyana amanah iman deuk ngadukung italah karakter musuh Allah Subhanahu wa ta'ala ieu dijelaskeun aya wa idza ja'ukum qalu amanna وَقَدْ دَخَلُوا إِلَيْكُمْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكُمْ بِهِ وَلَمْ يُؤْمِنُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ ngadengikeun ayat mah lain deui cili urang teh beda jeung ngadengikeun bangsa tembang Sunda lain deui komo lamun urang geus ngadenge kitu ngaran garang-garana tembang-tembang Sunda ceuli teh asana ngagiuk-giuk bentar nikmateun kana jantung bari ngopi aduh ya Allah ngeunaheun mah di suara saha barang didengekeun heti ku sendang aduh Gusti Allah geus jadi santri Cilongok wari heti ku sendang barang der bae ngadenge Al-Qur'an lain deui asa di badugan bae hulu dak diduk komo nu di juru mah juru kabadug Qur'an ngaranna entak lamun aya nu nundutan berarti eta nyana keur kabadug Al-Qur'an sial cenah pugu aing nundutan sial emang sial sia mah wa idza ja'ukum di mana-mana datang munafikul yahud karanjeun Kanjeng Muhammad kepada sahabat ngarariung nanyakeun berbagai permasalahan kumaha nya ngomongna qalu cak Yahudi amanna
kami ngimankeun ka Anjeun Muhammad dipayuneun para sahabat atuh kami tepan macaan Taurat dina kitab Taurat tepan aya keterangan-keterangan nabi akhir zaman ieu Muhammad teh memeh maraneh geus kami leuwih ti heula nginaheun biasa ngomong tinggal di bejaan bae besi dek berjuang melalui naon bejaan kami dek kadukung andai kata kudu perang kami ti heula sebab kami nu leuwih nyaho kalem mana kami geus imankeun leuwih ti heula ka Muhammad teh Memeh Muhammad aya ku kami geus dibaca-baca keteranganna ku ari geus aya manya kudu mundur kami eta Yahudi teh kos kitu masyaallah ngunaheun kadengena wa qad dakhalu ilaikum bil kufri nyana asup ka maraneh kabeh mutalabbisina bil kufri mawa kakufuran wa hum qad kharaju min indikum mutalabbisina bihi bari nyana kaluarga tetep bae mawa kakufuran berarti asupna kufur keluarga kufur tapi ucapanana ketika asup berhadapan jeung Kanjeng berhadapan jeung para sahabat ngomongna aman nah berarti omonganana ieu dihareup mah kitu ditukankeun mah lain omongan nu buang kawarah teh kos kitu kos urang musyawarah masjid di lembur begitu tek deuk nyieun masjid siap emang diharap-harap ngabangun masjid teh deuk ilaha geus pokona mah aing nu dihareup eta ngomongna mah ngejeger-jeger kana ceuli panitia dek begitu berangkat saminggu ditungguan eueuh 2 minggu eueuh sabulan eueuh bahkan ngaco di tukang alah budak ngabangun masjid teuing sakieu keur darurat da urang dahar hese ngabangun masjid toloh tong panitia goblok tong panitia geus budak sok ditaluturkeun ai ka panglima kamari teu bisa hadir engke make beung musyawarah deui mah hadir geus gula teu lah geus diajakan geus kabeh tah dihareupeun mah masyaallah luar biasa hebat jasa tapi lamun ditukangan darurat kieu nya ngeunaan masjid beul mabak masih kos kitu eta kos kitu teh karakter Yahudi di lembur Cikupa aya keneh alhamdulillahirabbil bukan lembur aya keneh masyaallah karim teh suwung-suwung kitu jeung kitu bae datang ka kiamah terus bae anu negakeun Al-Qur'anul Karim moal eueuh la yazalu taifatun moal eureun segolongan zahirina alal haq terus bae kajen teuing situasi jeung kondisi rupa luar biasa baheula zaman obor kuari zaman listrik baheula zaman surat kuari zaman SMS tetep bae nu taifatun zahirina alal haq moal suwung-suwung di luar negeri, di dalam negeri, di negara Islam, di negara kafir tetap baik janji Allah melalui hadis itu diucapkan ku Kangjeng Nabi tetap baik moal eureun taifatun zahirina alal haq bakal aya bae saurang bae mah di hiji nagara bakal aya bae di negara mana bae bakal aya bae atuh tangtu bae musuhna bae bakal aya bae turunan Abu Jahal ternyata aya nengtet di Cikupa eta tah nengtet teh jeung nongtot kakak adik nengtet mah leuwih leutik dibatan nongtot kos betik jeung betok betik teh leutik libatan betok padahal eta keneh tuh kos kitu nah ieu teh terus bae meureun bahkan kadugalan beuki akhir zaman beuki tumbuh pesat nu zahirina alal haq beki saeutik beki leutik beki saeutik beki tapi tetep aya eta teh janji la yazalu taifatun zahirina alal haq tetep bakal aya bae di saat batur teh breug ngilu tabawa cah ka ditu tetep bae bakal aya bae jelema nu teger nyaritakeun Al-Qur'anul Karim nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi tanpa pamrih eta mah janji bakal aya bae jang ngoboran masyarakat eta mah geus nyaho mah sabodo dibejakeun haram ya haram atuh terus bae eueuh masalah eta mah emang meureun bakal dijadikeun suluh neraka ieu tah mah eueuh masalah dijadikeun suluh doang dibulak-balik pake ngarerab tah eta mah geus sabodo bae ngan tetep bae bakal aya bae muncul bae muncul Gus Dur di Indonesia
diakui atau tidak diakui, dunia telah mengakui. Lantarannya ada bakal merubah negara yang tahu hanya orang-orang tertentu. Keambil ke Amerika, gulingkan. Kadangnya Saddam Hussein dengan gaya seperti Saddam Hussein, geus kanyaoan ku Yahudi, keambil ku Yahudi, bahaya gede, habiskan. Timbul deui Qaddafi, keambil ku Yahudi teh. Kieu ieu mah karakterna teh. Zahirina lalak teh bermacam-macam kumaha situasi jeung kondisi jeung nagarana. Tak, di ulamana Said Maliki baheula di Mekah teh Yahudi geus ngomong bae, hancurkan Said Maliki, hancurkan. Tapi onu mampu ya maut dengan biasa bae. Osama bin Laden tetep bae menggemparkan dunia. Kajian kukumaha ge informasina ulah aya nu bagus-bagus bakal muncul bae, percaya atau tidak, mengaku atau tidak, justru Yahudi ngalawan Osama bin Laden. Kos-kos kitu mah zahirina alal haq, kos kitu tak per kabupaten, per provinsi, per negara bakal aya bae. Sekup nasional atau internasional. Zahirina alal haq teh aya bae. Sakedeung atawa kebelna lain urusan urang, urusan Allah. Ngan Allah teh kos kitu bae sejarahna tetep bae. Manusia teh supaya aya bae nyaho bae kana hukum teh tetep bae aya. Lantaran engke masih di sidang. Ketika persidangan akhir di mahsyar engke, maneh kunaon teu ngalawan kunaon milu ka Yahudi apa informasi aya cakabehan teh. Di tahun sabaraha maneh hirup? Tahun sekian. Saha zaman harita rajaan anu kiaina saha? Pernah maneh ngadege informasi? Pernah. Nurut apa henteu? Henteu, neraka sia. Jam persidangan. Sia hirup tahun sabaraha? 2000 sekian. Zaman saha? SBY. Kiaina saha sabae? UJ. Jadi tak kenaon eta nyana. Anu zikir cek nyana. Zikir lah kumaha? Mere duit urang kanyana. Tah eta pan. Oh, berarti jeung UJ-UJ-na tadi. Gitu tadi tanya ke orang. Zaman saha hirup zaman anu kiai saha? Kiai anu. Pernah sia ngadenge? Pernah. Milu sia ngaji? Henteu. Haji sia nyaho ka hukum? Henteu. Kula mah ngan ngadenge doang bahwa aya kiai anu ngebentang-bentangkeun agama. Kula mah henteu sehingga kula mah mabok bae terus. Neraka sia. Jam sumpah doang kos kitu. Sidang bupatina. Bupati saja. Bupati anu. Nah, di zaman sia jadi bupati aya kiai we, aya saha kiaina sakabupaten. Catet anu. Saha ku sia pernah disogok? 99,9. Saha teu pernah disogok? Si anu. Ngabentakeun hukum, ngabentakeun. Pernah nyaritakeun bahwa korupsi haram? Pernah. Ai sia korupsi tante? Ya seetik. Berarti aya tah. Ngaji teu? Henteu pernah. Neraka. Tinggal kitu doang mah. Jang saksi doang ke dia umal kiamah. Aya bae zahirina alal haq murni. Jangan sumpah engke. Sia hirup di tahun sabaraha? Sekian. Aya kiaina? Aya. Nyaritakeun naon? Hukum. Nya osok ceramah? Osok. Aju sia milu kadinya. Aju sia ngalakukeun henteu kula manuturkeun we. Sorga sia. Ha. Aju sia kurang sabarema salat ngan milu doang. Heuh. Urang mah disadaun kompetkeun we jeung si Abdul Qadir ceuk teh. Aja sia tadi itu dahar gula ge. Pokoknya zikir dahar, mere sidekana henteu. Gula sia tuh mere kabeh nu tukang daharna. Ieu kula mah tukang daharna. Oh geus nu tukang daharna geus ka surga bae geus. Tadi kumaha jang saksi doang. Masyaallah zahirina alal haq kos kitu. Tetep aya bae. Anu teger per dunia, per kabupaten, per kecamatan, per desa aya bae sadesa. Sak RT ge aya bae RT. Santai eta teh jang saksi engke teh urang disidang saurang. Masyaallah. Nailah karakter Yahudi teh seperti itu asup ka Kanjeng Nabi nyarita amanna. Kaluar ti Kanjeng Nabi mah lain deui padahal asup jeung kaluarna tetep bae mawa kakufuran. Berarti aya anu terselimut di dalam hatina, aya anu tersimpen di dalam hatina, aya anu ditutupan ya di jero hatena. Bajar teh meureun teh nyahoan Gusti Allah, mendak diteruskeun ka dieuna. Walam wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Padahalnya nama asup jeung keluarga tetep bae iman ka Kanjeng Nabi sama sekali.
berarti di jerona aya anu tersembunyi wallahu a'lam Gusti Allah maha uninya bima kanu kana rahasia kana nifaq kana munafik nifaq nu aya nu tersimpen di jero hatena majar teh teu nyahoeun padahal Gusti Allah mah maha uninya kana kanipakan anu tersimpen di jero hatena urang ge kuari teh dipayuneun mah sumuhun di tasa tukang mah teu abeh urang ulah kanyahoan bisa bae ku jelema mah teu kanyahoan tapi ku Gusti Allah mah emang aya nu rahasia eueuh kanyahoan eueuh jang nyumput urang teh kanyahoan bae pangneangankeun hiji tempat nu teu kanyahoan ku Gusti Allah mun aya mah urang kadari itu dek maksiat urang di ditu ngeunaheun mabok zinah judi ya eta mah pulo eta mah teu kanyahoan ku Gusti Allah teu kadeuleuan mun aya pulo nu teu kadeuleuan ku Gusti Allah asana sameter 100 juta dibeli baik ndek keindahan di ditu teh abeh teu kanyahoan ku Gusti Allah tapi pan teu aya kabeh ge kanyahoan ku Gusti Allah lah libagin min mafar tempat lumpat jang maksiat ka Gusti Allah jadi urang di mana bae atuh kanyahoan urang di imah leuleut TV Allah menyahoeun wah sia kudu nonton TV bae kadeuleuan kanyahoan ku Allah urang susumputan dek nonton golek deh ya urang mah kiai ieu make kumis palsu make jenggot palsu deu ulah kanyahoan ku masyarakat ternyana teh sok ngaharam-haram sakorodong haju asup ka handapeun panggung aju di dinya nya ngaroko bae lu telah cilik teu kanyahoan inget ngadengkeun dalang untung bae eta sindena teu kieu mun kieu nya kasih kakihan sinden bareng tanggah teh waduh dek lumpat bisi kanyahoan kiai teu lumpat cakana kajeun lah bil barokah tah eta teh kanyahoan we ku jelema mah bisa menghindar ti jelema mah tapi ti Gusti Allah moal bisa cak Gusti Allah sia menghindar ti makhluk ti sekitar sia hayang ulah kanyahoan majar teu meureun ca aing teu nyaho aing teh neuleukeun ka sia aing nyaho ka sia eueuh jang mabur Yahudi nu dipayuneun Kanjeng Nabi kos kitu disatukangin mah henteu ieu teh Allah mah wallahu a'lamu bima kanu yaktumun apaleun Gusti Allah mah kanu disimpen di jero hate para Yahudi wa tara katsiran يسارعون في الكفر والعدوان وأكلهم السحت Muhammad anjeun bakal ningali kasiron lolobana minhum ti Yahudi mayoritas jelema nu beragama Yahudi anu kalalapir bakal neuleuh anjeun teh yusari'una fil ismi nyana teh bakal gagancangan ngalaksanakeun dosa ya kauna sarian fil ismi lamun aya dosa juru kudu pangheulana bae embungeun pandeuri nomor kadua wal udwan yana fil ismi mah dosa teh buhang bohong terutama omongan mah kieu tapi ditukangkeun malain dosa jeung sajabana kunyana teh dipigawe pangheulana wal udwan jeung zalim berbagai permaksiatan padahal mah ismi teh geus mencakup kana udwan jeung aklihimus suhat cek ahli naon kitu bayan mah ismi teh geus terkandung di jelona ieu adalah kidib ismi teh di jerona geus terkandung udwan ismi teh di jerona geus terkandung aklihimus suhat ngadahar barang haram ismi teh mencakup kana bil ma'asi mencakup kana maksiat wa dzunub jeung berbagai dosa-dosa tapi di dia dijelaskan deui berarti ya ta'atul khos alam nu mantak dicaritakeun lantaran pohara jasa kalakuan Yahudi model ieuna mana hiji Yahudi mah omonganana lain deui per menit lain deui isu kieu sore kitu di hareupeun mah kieu disatukankeun melain eta Yahudi madak cekolot baheula mah Yahudi mah okos keuyeub di mana-mana keuyeub bae cicing waduh nya mah ieu cacakipna ge kaluhur matana ge melotot tapi mun toel de lempangna mundur eta keuyeub nu matak Yahudi nu aya di urang eta adalah keuyeub teh kos kitu teh ini ismi bohong dua wal udwan selalu zalim aniaya
ya Kiai dianiaya, aya Ustad dianiaya, aya pemerintah anu jujur jeung adil dianiaya, aya pedagang anu bagus jujur jeung adil dianiaya bae. Iyalah karakter-karakter Yahudi teh nya nama teu resepeun aya kedamaian teh hayangna riweuh bae eta lah Yahudi. Nah ieu Amerika Yahudi kos tidak senang melihat negara damai. Teresepeun neuli jelema damai. Nya nama hayangna kalut bae. Dibuatlah fitnah Ahmadiyah, dibuatlah fitnah. Wah, bermacam-macam. Nyeun tandingan. Ieu Yahudi teh kos kitu teresepeun aya damai. Nya nama teresepeun aya pangajian kieu teh damai amat cenah teh ngararaji. Datang diuk ngopi, ngaroko, balanja balik pan damai teh nu kos kitu ngaranna teh. Waduh, teresepeun Yahudi teh kos kitu teh teresepeun jasanya nama tah nyieun akses nyieun nya nama bangsa nu teu pidamieun anu mantap geus bae di akhir zaman mah urang ngaberesan diri urang bae tentremkeun diri urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran di jerona teu aya nu kaluar tina itu pembuatan maranehanana nu dibuat kieu politikna kieu ekonomi geus ancur-ancuran geus urang pula pilih bae salametkeun jam moal kebal ieu hirup teh moal kebal ieu ngaha naon kitu ngaranna kitu ngahareukeun instruksi ti raja mah urang teh ieu hayang bener hese geus bae urang bae ngabebener tinggal bari ngadoa doakeun ieu nu keur ngaleumpangkeun roda politik mudah-mudahan rada bener. Ai bener jasa mah jamual rada bener bae. Bener jasa mah jamual rada bener. Cak camat sial ngeureunana. Cak bupati emang moal ben moal we kajian kumaha. Moal cak ulah moal imah rada dong rada. Sebab naon atuh itu informasi di luhurna. Ai baheula mah nu mantak aya satpam teh aja ngajagaan pamalingan. Ai kuari mah nu malingna satpam. Dek bener kumaha atuh. Nu mantak aya pamarentah teh panjang urusan rakyat dibalik kuari mah justru pamarentah urusaneun rakyat atuh dibalik dek bener kumaha atuh jadi DPR teh kiai anu ditangkep teh pan DPR eta teh wakil urang eta teh nu ngurusan urang sabaraha bupati nu ditangkep sabaraha gubernur nu ditangkep sabaraha menteri ditangkepeun eta teh pan nu ngurusan urang berarti nyana urusaneun urang jauh keneh ka bener teh ieu rada bener rada geus urang ngadagoan rada bener urang yuk urang ngabebener babarengan urangna rakyat nu bener bari ngadoakeun ka pamarentah supaya bener lantaran ieu nagara urang kabehan tanggung jawab urang kabehan kitu kene agama tanggung jawab urang kabehan baik individu urang sorangan maupun ieu teh kabehan pamajikan urang anak urang rapihan tetangga urang daek jeung teu daekna mah atuh sabodonyana teh mah Allah nu mere hidayah. Muhammad anjeun bakal ningali lolobana ti golongan Yahudi anu mayoritas manyana mah guragiru dina ngalaksanakeun dosa guragiru dina ngabohong guragiru nya nama dina zalim guragiru dina ngadahar haram aklihimus suhat karisa seperti sogok-sogokan riba jeung riba-riba lamun teh mah aya kreditan nya mambung tinggaleun ku batur ti heula Dung, ya malah mere informasi ka babaturanna supaya nuturkeun nyana. Itu kene lamun aya pilkades, pilkada, pilpres, eta teh ngadagoan sogokan-sogokanana. Eta teh aklihimus suhat, haram teh riswah, eta teh haram, tapi pan boro-boro hansip kiai na ge ngadagoan. Haram, mantap kiai teh jadi panutan. Mentak kiai ngomong kunaon nya ka aing teh daek ngararaji heran jasa aing manu ngaji teh tadina aya 100 kuari ngaletikan jadi 20 ulah disalahkeun nu ngajina lantaran eta omonganana timbulna tina tanaganya na meunang nyogok aya atut liwatnya na nyokot eta ayo sia kiai kamari dibere 100.000 kan ngaku sia rukun wudu sia moal laku kajen ku tetep ceuli aing datang ka laku bae aing mah percaya jasa ka Al-Qur'anul Karim percaya jasa ka ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi percaya jasa ka ucapan-ucapan para sufi-sufi lamun datang sia ngadahar sogokan kos kitu
Nu 3 juta aya kan? Aya nu 3 juta. Anu sabaraha juta deui? Sia meureun diberena. Ya Allah ya Rabbi. Nah, dahar ku sia. Ucapkeun ku sia rukun wudu tek datang ka laku bae. Cenah udang-udangna gede. 5 make udang-udang sia. Ayo tumpukeun cenah geus kolot. Jenggotan jeung geus huisan. Moal laku sia gajen kuku paling disengseuikeun sia. Naon sababna? Ye energina tina tanaga hasil daripada ristah wa aklihumus swat bejakeun ka kiai nu make udang-udang. Ya, kitu kitabna beus teu percaya. Wa aklihimus swat Yahudi nu gegeuraan ngadahar barang sogokan. Rukun wudu cenah teu laku bongan sia. Bongan sia baheula mah kiai teh cara ricing we diondang kiai kalimah kula pangmagahankeun ngaji hayang nyaho rukun wudu. Buh pohara jasa ta kiai. Boga mustika ti Kanjeng Nabi rukun wudu jeung rukun salat dipake kahayang ku tatangga. Panggil deui ka ditu 2an 3an ge kiai pangmagahankeun kula berarti energina luar biasa. Ieu mah deuk bae urang deuk ngayakeun pangajian teh. Saha nu ngajina kian? Sanu gajina kiaian. Esuk wae gitu. Am sakitu hebatna ngomongna, lain ngomongna. Kunaon? Kamari hadir. Di mana di lapangan, nya nu ceramahna. Ayo sia, Cisoka di barare kiai duit, di Belaraja sebelah raja, di pasar Kemis. Ayo mah ngabejakeun doang. Ulah disalahkeun mun rukun wudu sia sanajan geus tamat fatul muin sababaraha kali geus diiring dicaringin di mana tapi energina pake kos kitu ulah sambat ka niai. Ieu wa aklihi busut santaran aya karakter Yahudian di jero. Cenah kula mah dicokot ieu aju. Menta deui. Ai lain lalagaan ieu urang keur nyaritakeun Yahudi horeng aya karakter Yahudian di kiaina. Tah di dieu baca sakali dia hayang resep ieu masih. Ai geus soregan teh kudu ka jawara. Jawara ona meureun di karakter Yahudian rada pantes meureun. Emang aing mah kos kitu waktekna. Tah teu pan mah kiai. Sakali deui pan mah kiai. Make udang-udang kikiwirna ge pajak. Tapi pan sogok iya ayatna baca deui goyeng ah. Besican kabacaeun deui ku kiai atuh magaring nu kamari mah teh aya gori hadir sia nyawan we teh kiai jeura. Lain nyawan we aing nanyakeun saha kiai nu hadir kiai anu tikukun aya anu. Aja di pasar Kemis aya kiai anu ceramahna saha si anu. Didukung ku saha ku kiai anu. Deleukeun sia. Gerak ngaji sia jeung masyarakat. Masa depan sia suram sia. Parukunan sia moal laku sia ka jeung kumaha ge. Sakitu bae eta mah diancamna lain ku aing Al-Qur'anul Karim ngancam baca deui going. Wa tara Aduh lo pakai ti Cisoka yang ngararaji kamari dibere duit. Sia jajakan atuh ieu mah jan kiai batuh ka dieu aya loba mah. Duh masya Allah. Inggis lain masalah ilmiahna apikna. Baheula mah boro-boro disogok aya tek bae nu ekah embungeun ngadaharna kunaon can bisa ilmuna. Baheula korban teh set embung kurang can bisa ieu narimana ilmuna beusi salah ieu teh pan ibadah lain daging sambarangan. Ku ari mah pan kiai ngatuh. Ceker ka ditu. Ka ditu tanduk. Kulit babagi ka ditu. Dagingna ka imah. Aduh, ada rizin gas. Aduh Gusti Allah. Biasa lain ilmu mah babarin mentak cekolot baheula babari ngaji mah nu hese make na ta eta kos kitu kuari cara petang jasa teu masantren ge kuari jadi kiai Haji Oma Irama teu kada ge jama santrena sugan kada ge di Cisoka masantren henteu tapi jadi kiai atuh kiai bae ka ditu
henteu saha nu nyalahkeun eueuh ngan saha nu deuk nuturkeun hukum menang di Kiai Haji dan kiai-kiai sederetanana lain ngahinakeun mangga hak masing-masing teh dakwah mah tapi kudu ngaragap dada di mana aing mah santren baheula dakwahna atuh nya mah kuduna di panggung bae dakwahna teh ulah di masjid jana mah jeung geus ngadengekeun ge make anting make kongkorong ka dieu teh kongkorong emas kongkorong anjing dipake ku nya kitu atuh dakwahna mari kita dengarkan jeng ya anda dakwahna kos kitu ulah di masjid make sorban ulah lain potongan atuh nya nama kos kitu jadi nya nama dakwahna dengarkan ya tidak ada Tuhan selain Allah la ilaha illallah aduh Gusti Allah henteu salah ngan kos kitu dakwahna sek sugan hiji dua atur milu kanyana ngan haju di masjid make udeng-udeng mah dakwah lain kos kitu sakarakter dakwah teh asal di jerona ikhlas insyaallah nah jelema-jelema nu berkarakter Yahudi wa tara katsiran minhum anjeun Muhammad bakal nulung mayoritas ti Yahudi berkarakter yusayuna fil ismi gegeuraan gagancangan musabaqahnya nama paheula-heula dina ngalaksanakeun bohong dina ngalaksanakeun berbagai permaksiatan wal udwan jeung zalim wa aklihim musuhat jeung ngadahar barang haram sogokan riba jeung berbagai haram-haram malah barang dideul dina kitab kabair teh lamun aya engke di akhir zaman lain lamun bakal jasa hiji sogokan teh teu karasa haram di akhir zaman mah kuari mimiti kamari ieu mah aya ge di DPR doang kemudian di Pemda hayang naik hayang jadi Pimpro dan lain sebagainya nyogok ka bupati kemudian hayang naik guru jadi guru honor hayang jadi guru PS tina jadi guru PS hayang jadi kepala nyogok hayana di kalangan kos kitu bae kitu kene hayang boga naik jabatan polisi misalnya tina beret hiji kana dua tina balok hiji kana balok dua atuh ceuk urang mah nyogok teuing balok di mah aing ge loba panggul we los ku sia tuh tina bintang hiji kana bintang dua datang ke bintang 7 paruyeng nyogok teh mana aya nu henteu nyogok alangan kitu bae deuk industri masuk ka dieu baheula mah teu nyogok di tahun awal industri masuk ke pasar kemis nu urang nyaho bae sugan make nyogok henteu malah ditambayan ka dieu teh limbahna ge sanu daek teu nyogok mangga lantaran hayang kebersihan di jero pabrikna lantaran dijadikan ajang kuari mah teu aya wadahna yayasan kuari mah urang teu bisa masuk pabrik langsung kecuali ditampung heula di yayasanana kudu nyogok heula nu 1 juta nu 2 juta nu 3 juta nyogok wancaeng geus apsu pancan sogok menyogok teh geus teu karasa haram nanya ka kiai kumaha aja teu bisa lamun teu nyogok mah teu danaon kunaon bener kiai bener pokona mah ka dieu we unggal bulan ngadoakeun sakeuna teh teh kiai upload deui saruana kudu tegas kiai kumaha ieu lamun teu nyogok teu bisa ulah haram itu sabode sia eta mah geus nyana di alam ku Gusti Allah oh berarti tegas adapun nyana dek durut dengter urusan nyana ulah kieu puluh ya kiai kumaha aja lamun teu nyogok mah teu bisa nya teu bisa heuh nya hesenya kiai yang teu bisa jasa cuma atuh tenan naon lah sekali-kali mah teu naon. Engke sia lamun geus asup atuh ka dieu sering mau jeruk ka aing nya. Tolong kiai mah. Potongan goblok gawe. Eta kiai Allah mah lain kitu. Kiai ja teu bisa ieu. Mun urang jadi Pemda teh mun teu nyogok teu bisa eta haram. Geus. Balik cenah nurut teu nurut urusan nya. Ngan kiai di alam ku Gusti Allah. Oh, cak Allah kiai aing sia. Naik derajat sia. Rajan teu boga mobil, masalah guys. Masya Allah Karim di akhir zaman teh bakal sogok menyogok teh rakyat kabehan kuari. Jadi lurah-lurahna nyogok rakyat da disogok kabeh kan. Baheula mah tek deuk pilkada. Deuk naon kitu ngajadikeun bupati. Tah eta teh hanya dewan doang kumpulkeun aya sabaraha kursi ya.
diurang teh aya 50 kursi, beli 30, geus mayoritas suara. Geus kajen mah ka neraka emang rombongan neraka ieu teh mah kata. Tapi rakyat bapak henteu kasogok-sogok. Tapi ketika drek dibuka otonomi daerah, pilih langsung ku masyarakat. Masyarakatna dibelian. Geus aya tanda tangan malah. Luar biasa. Aya sabaraha persen kiai anu teu narima sogokan, aya sabaraha persen tokoh masyarakat nu teu narima sogokan, aya sabaraha persen pemuda nu teu narima sogokan. Eta lah nu ahli Allahna, anu surga, anu mempertahankeun. Kajeun aing mah henteu ngarokok ge, nu penting mah aing mah cak Allah bae. Aya sabaraha persen nu kos kituna sadesa. Coba hayu. Masyarakat geus disogok kabeh, riba kabeh, aya sabaraha persen nu teu ngridit, kagincu-gincu ngridit. Kabeh ngridit. Nah ieu engke lamun ngridit bakal dibere azabna 3 rupa. Hiji bangkong. Bakalna bangkong loba sekos zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Nomor kadua cacing ke Singkarayap. Nomor katilu hileud. Hileud ku ari di Jawa Timur, hileud 3 kecamatan. Ambalaya hileud. Riba teh riba jeung sogok. Nomor kaopat opat perkara. Ieu keong bakal. Keong mah geus loba di Karawang baheula, di Bandung, di Garut, di Tasikmalaya. Asal geus ambalaya riba jeung sogok 4 perkara. Hiji kodok, nomor kadua cacing, nomor katilu hileud, nomor kaopatna keong. Tah, ulang kula mah deuk nanya bae ka urang Cikupa, hayang nu mana? Hayang nu mana eta siksa? Inggis jasa di zaman Kangjeng Nabi Musa mah dibukakeun wadah sangu. Bangkong urang asup ka kamar teh anggal segala rupa piinu ku bangkong kamar, asal di kaluar-luarkeun timbul di bangkong hese. Teu bisa sare di kursi bangkong di mana bangkong bae. Ieu keur masak ngagolotrok bangkong di dinya. Masyaallah, aya geus azab mah kos kitu. Iki cacing. Tah kuari coba eta di Jawa Timur, ya Allah ya Rabbi. Hileud garayap di kaluarkeun hileud deui, beak daun-daunan, beak tatangkalan ka imah-imah. Geus sabaraha poe teu bari sasare, nilib sare ge. Moal bisa ku kitu ya mah jak kudu tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus dimimitian ku tsunami Aceh urang teh, kemudian ku bitu gunung, ku gempa daerah berdaerah kemudian di Jepang anu luar biasa, diurang saeutik deui hampir jasa ieu. Nu mantap kudu loba istighfar ieu Banten teh keur diancam bae ku Gusti Allah. Ulah beusingan ngomong leuwih teuing, ieu teh rempan jasa ieu Banten teh hiji Merapi, kadua ieu aya goncangan naudzubillah min dzalik wa min zalik. Begitu diteropong iyalah 2 sogok dan kredit. Geus ambalaya persentasina teh geus meludak anu luar biasa. Mantak lobakeun maca eta teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin. Eta bae dikembangkeun ku urang terus beranjeun peuting. Ieu bahaya sesogok teh geus teu ngarasa haram. Riswah teh ar-rashi wal murtasi, padahal ieu pinar nu nyogok jeung nu narima sogokan neraka pada geus jelas. Tapi kan kabehan ieu mah tuh. Tadi ge cek kula sabaraha kiai nu ngomong kula mah ulah dibere duit kos kitu. Takarak ditambahi doang ge mending mun gede. Cepet doang. Ya, bae naon cepet. Masya Allah, Karim. Sabaraha ustad malah dikekentongan aku kiai, ayo tanggung jawab mama. Mama tanggung jawab kayak di akhirat ku mama disafaatin. Lain safaatin ayo geus ku mama geus ulah ngadengekeun kiai kiai nu ngaharam-haramkeun jeung mamang ke ka neraka jahanam. Udah di akhirat, di akhir zaman geus kos kieu. Nah, nu riba geus teu didengekeun, malah kiai nu nentang kana riba. Tidak ada riba, tidak ada. Ieu mah hanya dimuajalkeun. Riba nu kumaha nu teu riba. Geus dibahas teh kos kitu teh muamalah riba, tapi tetep bae kiai nu nentangna. Sabodo teh. Nah, ieu di akhir zaman bakal ambalayah nu kos kitu engke diberena 4 perkara. Di samping nu tadi teh iza zulzilatil ardu
zalaha digunjang ganjing tanah ikhwan riba jeung riswah teh ambalaya bakalna zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu athqalah. Nah eta digunjang ganjing ku urang geus kadeuleu ku mata ieu geus kadeuleu jasa. Ti mimiti tsunami datang ka gunung, datang ka goyang-goyangna sagala rupa geus tapi tetep bae urang teh ditegor ku Gusti Allah dinasehatan ku sumut mah geus teu bisa dinasehatan langsung ku gempa ku Gusti Allah tetep bae teu kana nasehatan. Buang kawarah jasa. Pohara ya antara sogok jeung riba teh pohara jasa. Masya Allah berarti ya ambisina geus ambisi duniawi kabeh. Ti mimiti kiaina geus puguh pejabat mah atuh geus tinggal digoyangkeun bae ku Gusti Allah. Ya cek Allah teh eta mah siksaeun aing. Sia ngarunya-ngarunya ka bapak sia ngarunya-ngarunya ka anak sia teh mah siksaeun aing cek Gusti Allah balikeun gebrag sekian ribu pae. Banjirkeun, tsunamikeun emang siksaeun aing cek Gusti Allah. Kajeun teh aya ahli aing hiji mah ku aing jadi salametkeun ieu tah mah dipilih engkeun ge kan kadeleuna doang ku mata. Ambalayana ieu teh mata sing hade jasa sing hade ieu geus kadenge ku urang teh kamari ieu mah atuh keong. Ieu kuari mah ieu masyaallah hileud bulu atil kana geus 3 kecamatan kuari lain tambah merembet geus 4 kecamatan. Beuh mun diliwat di Jawa Timur dek bae ka Tangerang na Cikupa Jaya Citra pan didinya mah. Pasar Kemis mah moal diliwat ka Ciku sepatah. Bener aman pasar Kemis sekali tu karajeg. Tinggal pasar Kemis dong sakaligus ke. Jayapuri cenah didinya. Aduh Gusti na'udzubillah min zalik wa min zalik la ilaha illallah hese jasa hanya beberapa gerintil tapi tetep bae aya bae nu tersentuh haram disalametkeun diri urang anak urang pamajikan urang eureunan urang ngeureudit salametkeun urang tidak sogok menyogok sabareurit sia aya nu nyogotna beureut sabareurit 200.000 mah naik atuh 500 mah naik atuh 1 juta 1,5 juta lah. Tawar menawar Gusti Allah. Dan manda kurang ieu mah sakadar nyaritakeun ti pemerintahan mah geus ti baheula sogok menyogok. Guru-guru geus ti baheula sogok menyogok teh nya. Kemudian lapangan kerja Tanjung Priuk dan lain sebagainya geus ti heula tah mah sogok menyogok teh. Limbah pabrik nu tadina digratiskeun lantaran ayeuna mah aya kamangpatan nu luar biasa sogok menyogok malah jadi huru-hara gede. Kuari mah nu endek asupna ge make sogok menyogok deuk milih pemimpin ge sogok menyogok mana kuari nu aman tina sogok menyogok. Mana henteu aya nu kieu saurang bae lah aing mah geus mah. Seperti gitu disogok ieu bawa bae ka ditu ke milih makulah makumaha teh bae. Itu teh tawaran kredit ente mal. Sada bagus teh jelema teh. Bagus teh hampang teh ibadahna ka Gusti Allah pasti jasa hampang aman tina sogokan aman tina kreditan eta karakter Yahudi teh kos kitu teh musabaqah gagancangan guru-guru dina ngalaksanakeun dosa zalim jeung ngadahar sogok-sogokan termasuk riba-riba labi sama kanu ya malu yakin panggoreng-goreng na pagawean Yahudi nu dipigawe ku nyana model tadi. Emang eueuh kiaian di Yahudi, emang eueuh kiaian di Nasrani. Laula yanhahumur rabbaniyun. Wallahu a'lam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing lampad anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi tawi tuan iku kang ngambarengi ing dalem lalancongan lan khalifah ing dalem ahli lan harta lan anak fal ma'iyatu inda ahli al farqi al ilmu wal ihatatu maka utawi sifat ma'iyah sifat bareng dalam munggu ahli parki iku al ilmu wal ihatatu lan ngawengku lan ngamot wa inda ahli jam'i az-zatu was sifatu lan ing dalem munggu ahli jam'i ku zat lan sakehe sifat
lianna sifata la tufariqul mausufa karna satuhuna sifat iku orana misah papisah ya sifat ing mausupe fal ilmu la yufariqul alim maka uti ilmu iku orana pisah ya alim ing ya ilmu al alima ing alim qala Allah ta'ala ma yakunu min najwa salasa illa huwa rabi'uhum isyarah maf'ul ma'ah kieu al maf'ulu ma'ahu huwa allazi tuf'alul asya kulluha ma'ah maf'ul ma'ah teh zat Allah nu dipigawe seluruh perkara kulluha besi pajar aya anu kaliwat disumulkeun ku taukid ihatoh suak kabeh perkara ma'ahu babarengan jeung Gusti Allah wa bihudurihi jeung kalawan hadirna Gusti Allah atuh Gusti Allah teh allazi teh Allahu Gusti Allah alqaimu ala kulli nafsin bima kasabat anu ngurus karena sok kabeh awak-awakan terhadap usahana ar-raqibu ma'a kulli syai anu nginyen-nginyen ngintip serta setiap perkara wal hadiru ma'a kulli syai'in jeung nu hadir serta tiap perkara atu Allah te wa huwa ma'akum aina ma kuntum bareng jeung anjeun di mana bae anjeun aya eta urang mun carita tentang ma'iyah kos kitu lamun carita lafad mah kitu bae kajen kukumaha ge bahasa surah lafzi mah kajen kumaha ge kitu bae tapi kan nu hese ge urang teh ieu ngautarakeun rasa supaya urang boga rasa nu hese ge kan ieu teh ngaji rasa ma'iyah Allah teh supaya karasa ku urang sehingga bisa kajahoan jelema nu boga rasa babarengan jeung Allah jeung nu teu boga rasa lamun urang nyaritakeun surah maka kabeh ge kitu bae wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wah, komo tukang ceramah. Di panggung teh hati-hati saudara-saudara. Tuhan bersama kita. Di mana saja dan kapan saja Tuhan bersama kita. Hati-hati. Awas, jangan sekali-kali kita itu membuat kebencian Tuhan. Sebab Allah itu bersama kita. Kalau kita melaksanakan, memperbuat sesuatu yang Allah tidak senang, malukan kita. Orang kikituan teh hayang amplop. Pan eta Allah teh senengeun. Je cak Allah sia mah lain disungut lain di hate. Sia kumaha ieu lalakon. Kunaon ieu? Lamun ditegur ku Allah, ieu jang batur. Supaya urang kabere abeh kadulun serem. Gitu bae tah satungtung teu boga rasa kitu bae kanyahoan tapi lamun geus boga rasa mah lain salat nu boga rasa dideleukeun jeung nu kakarak surah dideleukeun doang lain salat jelema nu boga rasa didengekeun ku Gusti Allah jeung nu boga surah didengekeun doang lain salat nu boga rasa dikanyahokeun ku Allah jeung nu nyaho dengan surah lafzi kanyahoan ku Allah beda. Salat anu boga rasa babarengan jeung Allah jeung anu boga surah Allah babarengan doang lain deui. Jadi urang teh deuk mindahkeun rasa hese. Jadi urang supaya pindah tina bahasa surah kana rasa eta hese jasa. Tama lain lalakon tama kos kitu mah supaya karasa ku urang teh hese jasa. Urang lamun nyaritakeun tentang jeruk bahwa jeruk teh bentukna kos kieu, rasana kieu encan ngajar jalma, encan ngarasaan urang ada jeruk hese bae.
sebaik kajen kuku maget tapi orang geus ngasaan matek dirasakeun ku urang koleta kos kieu rasa jeruk teh aya deui jelema nyaritakeun tentang baso teh hebat jasa ngeunah baso mah sebab eta teh daging sapi digiling datang ke alus supaya ngeunah tambahan daging marmot. Di samping daging marmot supaya ngeunah make daging berit saeutik. Betul teh saeutik make daging berit. Kasus geus lain ka Karakuari terjadi besar-besaran baheula di Surabaya make daging berit tangkap. Kaluar deui dagang baso deui. Kasus besar deui basa eta di Jakarta. Wah, baso anu luar biasa tangkap. Kaluar dagang deui. Garut. Pernah luar biasa di Garut atuh tukang baso ngeungkeun sakumaha anu naon ngaranna ngabesan. Tah, begitu diselidik make daging berit Tangerang, iraha kara. Besar-besaran pon harita pohara jasa make daging berit. Eta teh cenah ngeunah daging beritna. Ente besi teu percaya coba goreng daging berit rasakeun ku sorangan coba ge kieu kunaon kos kitu mah nyoba doang ngeunah pan teu eta kos kitu tah baso ieu keur carita baso karasa ku urang ngeunah tapi henteu bae ingeunah somai carita ribut lah tanyana woi jajak aing mah ngeunahan somai itu kunaon baso ngeunahan somai sia sebab somai mah kan aya kacangan setiap nu aya kacangan geuna suka mana bae sia mah sama sok aju ngaburkeun permasalahan kacang nu meunana nu ngeunah so cek lagi ngeunahan somai ngeunahan baso cek aing mah kajian kuku mah ge komo lamun geus eta baso aduh dagingna geus seungit teh baso teu meunang urang teh bergelut teu meunang urang teh kitu bertengkar tentang rasa teu meunang sebab hiji-hijina letah diberena ku Gusti Allah beda-beda minyak seungit we minyak seungit cak aing mah seungitan ieu cak aing mah seungitan ieu cak aing mah seungitan ieu mantak beda-beda teu meunang bertengkar rasa baik celi maupun irung maupun lidah teu meunang mata teu meunang dipertengkarkeun cak aing mah jagelisan itu itu mah hideung hidungnya kereta api emang kunaon atuh hideung nama kereta api tapi banyak yang nunggu waduh masyaallah berarti hideung kong ya kajian kumaha ge tah eta rasa ngaranna rasa mata rasa celi rasa irung rasa lidah rasa leungeun tidak bisa dipertengkarkan sebab rasa mah beda-beda jeung Allah merena tetap beda-beda. Eta keur carita hisi, kuari kembali ke maknawi. Aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa dina ilmu Allah. Aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa basor. Aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa sama. Aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa ma'iyah. Teu meunang bertengkarnya nak cak aing mah ngeunaheun boga rasa ma'iyah asa bareng jeung Allah atuh ngeunahan ru'yat Allah perasaan asa ngeunaheun jasa neuleuh dideuleukeun ku Gusti Allah cak asana aing mah dina ilmu Allah teu bisa bertengkar tama rasa baik rasa zahir hisi maupun rasa batin secara maknawi intina akur bae ge ku Allah dicicak-cicak jelema nu endek diangkat jadi waliun min auliyaillah dibere seluruh rasa nu tadi mimiti tina asa dideuleukeun ku Allah naik kuari asa neuleuh ka Gusti Allah henteu bisa disurahkeun kos kitu mah sebab eta mah gaib di jero perasaan engke lamun dijelaskeun bisa sasar lamun henteu dibere teu bisa endek ngajelaskeun bae sebab kan jelema mah kabage mengungkapkan hati ingin mengungkapkan hati nemantak di SMS tadi atuh aku rindu ingin aku ungkapkan seluruh kandungan isi hatiku moal ka SMS ujianana naon sebabna hese endek nyaritakeun cinta bagi hese ungkapan hati nemantak di deuleu be ungkapan hati mah zahir
eta zahir teh ungkapan hati. Urang datang ka hiji pondok pasantren, pondok na teh aya 2 tingkat, aya bendera konengan, ungkapan hatina terwujud di dinya. Urang neuleuh kiai, kemudian boga mobil Fortuner, kemudian pakai pakaian ungkapan hatina teh eta diwujudkeun di baju, diwujudkeun di kendaraan. Lamun lain ungkapan hati jam moal bisa. Urang neuleuh seorang kiai majelisna kos kitu dan lain sebagainya, ungkapan hatina kos kitu. Kiai teh engkeuy-engkeuyan pilkada, ungkapan hati keur diekspresikeun di dinya. Ungkapan hati kabeh teh ungkapan hati. Nah, ieu jelema ngaji ka dieu, ieu kan ungkapan hati dibuktikeun ku ngaji. Aya anu bener-bener deuk ngaji, aya anu hayang nyaho doang, aya anu memang diimhanda dicarekan ku pamajikan. Aya anu pelampiasan, macam-macam. Nah, anu jelas ungkapan hati dibuktikeun ku ari trek ngaji. Lamun lain ungkapan hati teu bisa. Kabeh ge teh ungkapan hati, bangunan ungkapan hati. Tah, kos kitu. Jadi urang gok ka imah kiai, ungkapan hatina geus kadeuleu timiti bangunan, timiti kendaraan dan lain sebagainya. Eta mayoritas aya nu henteu. Aya nu henteu kiaina teu boga ungkapan hati selain Allah. Tapi eta zahirna teh mengelilingi manehanana, mungkin bangunan pondok, mungkin majelis, mungkin kendaraan dan lain sebagainya. Tapi jelema mah henteu, ngan eta mah aya. Ieu sebagai cobaan ti Gusti Allah, nyana mah ka Gusti Allah bae. Berarti lain zahir lain batin. Nah, ieu tan maca kos kitu na hese ungkapan hatina kadeuleu ku urang. Mayoritas sama kos kitu urang asup ka dinya, ungkapan hati diwujudkeun di pondok, diwujudkeun di kendaraan, diwujudkeun di berbagai-bagai. Eta kan ungkapan hati, lamun lain ungkapan hati moal bisa. Nah, eta ngawujud tah jadi kos kitu. Ku ari ungkapan hati na mantengan ka Allah, ku Allah dibere mengelilingi manehanana, mengitari manehanana. Aya anu sakelilingna imah lah, kendaraan lah, pakaian lah dan lain, padahal hati na mah henteu. Ieu ge sulit, mantak aya tanda. Lamun tekat tandaan urang keliru. Aya tanda mantak ieu teh ungkapan hati zahiron wa batinan, apakah zahir doang batin mah henteu? Nu mantak make tanda BHS sanajan dipikeun BHS na BHS bae. Ku ari atlas, ganti ku urang atlas, tempelkeun BHS ka dinya, urang keliru. Isi samping atlas apa BHS ieu? Sebenarnya aing sering make. Ieu mah sebenarnya atlas tapi merek BHS. Isi aing teh nu salah apa itu? Keliru. Da ieu keliru ye. Gajah depak. Wari gajah duduk ya, gajah duduk piceun merekna ganti ku BHS. Urang bisa langsung nebak. Gajah duduk kajen ku kumaha. Ieu merekna BHS. Bohong ieu BHS kajen ku aya tanda. Nah ieu ge nu mantak layari pul wali ilal wali. Urang teh hese nyaritakeun ungkapan hati nu asli. Sebab diekspresikan dina zahirna kos kitu kabeh ge ungkapan hati ngan ku wali mah kanyahoan. Oh ieu mah lain ungkapan hati berjalan dengan sendirinya. Ieu mah ungkapan hati, ieu mah lain kanyahoan layaripul wali ilal wali. Ku ari urang deuk ngaji rasa. Ieu teh supaya karasa Allah babarengan jeung urang. Babarengan teh naonna ieu teh babarengan teh ieu lah deuk dibahas. Al-maf'ulu ma'hu huwallazi lazi teh wa huwa Allah. Allah allati tuf'alul asya anu digawe seluruh perkara ma'hu bareng jeung Allah wa bihudurihi jeung kalawan hadir Allah. Eueuh nu kaluar ti Gusti Allah. Eueuh nu kaluar ti Gusti Allah ieu teh alam teh sebab ciptaan Gusti Allah. Allah nyiptakeun langit berarti di dinya aya Allahan. Allah nyiptakeun bumi berarti aya Allahan. Allah ciptakeun antara bumi jeung langit ya gunung ya laut aya Allahan. Termasuk urang di dieu ciptaan Allah berarti aya Allahan. Ye atuh hayang kapanggih jeung Allah mah berarti urang bagi Allah. Ye nu mantak la ilaha illa ana. Oh pangeran kecuali aing. La ilaha illa ana jeung la ilaha illallah sarua. La ilaha illallah teh pangeran wajib sembah ka Allah. La ilaha illa ana akur bae. Kok bisa akur? Bagi nu geus berperasaan, eueuh pangeran nu wajib disembah kecuali Allah. Pangeran anu wajib diteangan, nu wajib la maksud nu dimaksud kecuali Allah. Datang kala matluba kecuali Allah. La maujuda kecuali Allah. Atuh emang bener.
ngan teu meunang ku ucap kudu ku rasa. Tak ieu mindahkeun rasa ge nu hese teh mindahkeun rasa nu mantak kudu aya mursyid. Guru mursyid. Waduh kiai cenah leangan guru mursyid ku hese-hese teh. Hese teh bodol sehero. Atuh siana bae endek tah moal. Je atuh Allah mah maha segala-galana. Urang dek gaji amil pasti guru ngaji amil aya. Urang dek gaji jurumiyah Allah nyiptakeun jang ngaguruan jurumiyah aya di mana bae ge. Urang dek gaji fatul muin aya guruna kajen gugum mah. Urang dek ngaji mantek atuh asal siap martil. Aya kajen kumaha ge. Urang dek gaji Ibnu Bilaga Johor Maknun datang ka Ukudul Juman aya kabeh ge aya guruna. Lamun dieuwekeun lain pangeran atuh Allah. Loba kakurangan Gusti abdi hayang ngaji Bilaga kota aya guruna. Mangnya cek Gusti Allah ngaleng ka atuh sia. Coba ka Cianjur ka ditu. Coba ka Sukabumi atawa di sisi mata sia ge aya. Di kaji naon sia ayo? Ngaji hadis atuh ngaji. Kan sia mah peureum bae si ngajina. Ayo coba mun teu peureum ngarokok. Aduh, batur ulun ngarokok nya ngarokok. Eta lain jelema kos gitu mah tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Aya guruna. Sok. Gusti eta mah deuk ngaji ilmu nu bener, deuk ngaji ilmu nu jahat aya guruna. Sia hayang belajar teluh teu kudu ka Sukabumi. Terkenalna di Sukabumi di Jampang, kuari teu kudu ka Jampang sebab urang Jampang na geus ka dieu. Guguru sia teluh di dinya. Aya kajen kumaha ge, hayang teluh ingkig. Hayang teluh naon sia? Deuk Sukabumi aya, deuk Banten ge aya. Deuk ka ditu Ciamis. Tuh, kamana karakatuna kamari tsunami teh? Pangandaran. Woi, eta teh gudang teluh. Lamun di Sukabumi pabrik teluh, di ditu mah gudang teluh. Emang kumaha gitu pinggir laut mah apa meungpeuk. Raja teluh. Mantap cek wali Maulana Hasanuddin nyarita hayang ulah kena teluh nginum coba ge hiji laut kidul kadua laut kulon kaler inum mantap kapameungpeuk nginum urang lek kadieu ka Banten nginum lek geus moal kena teluh salira nu neluh beneran tapi eta mah dina di teluhna moal kena sebab eta di dia kan ke di dia raja-rajaan kabeh. Nah, urang gegegeuletur, wa abdi mah cenah hayang guguru ilmu naon ngaranna politik. Di Universitas Ambalaya, komo keur zaman Gus Dur mah teu kudu ka universitas. Gus Dur terus mendidik politik melalui media cetak, media elektronik dan langsung Gus Dur ngadidiknya mah. Henteu aya nu dipelitkeun soal politik ku Gus Dur. Perekonomian kitu keneh, hayang guguru naon? Hayang guru nyopet teu kudu ka mana ka Sulawesi teu kudu. Guru nyopet teh urang Bugis jarago jasa nyopet Bugis mah. Kaya sikeun angka asupkeun ka cai. Set lamun encan bisa di kitu encan bisa. Kulagi baheula teu tamat eta. Hayang guru naon bae aya? Guru penca. Oh, komo guru penca mah. Hayang penca abal-abal cukup ka Habib Rozak. Nyana mah bisa pencangan teu tamat. Lumayan lah sakitu mah. Reungit-reungit bae bisa katepak ku nyana. Maksudna endek guguru naon? Kuari cenah hayang guguru syariat Ambalaya, endek di modern, endek di salap. Kuari cenah hayang belajar thariqat. Belajar tarekat guru Ambalaya, endek tarekat nu bener, endek tarekat nu bikung Ambalaya. Abdi mah cenah hayang belajar teh tarekat nu bener aya bae. Abdi mah hayang belajar hakikat. Aya guruna dihareupeun ente aya guruna teu kudu hese-hese cenah ieu neuk neangan guru hakikat ka mana entena endek apa henteu jasana jandek ngaji amil ge di lingkungan pondok pasantren nyana nempel jeung pondok pasantren bahkan kokocoran imahna sakokocoran jeung pasantren teu maksud ngaji amil mah teu nyahoeun di dinya guru amil emang kumaha gitu hayang ngaji gitu naon kana jurumiyah nyana teu maksud padahal didinya Ambalaya guru teu maksud teu nyahoeun sugan teh mah guru jurumiyah tapi lamun maksudnya nanya mana guru jurumiyah tah barang nyaho di Ambalaya tuh Ambalaya tiba heula ge gitu keneh guru thariqah urangna endek apa henteu
lamun endak ambalayah begitu orang asup jahoreng loba horenganan guru torikoh teh ambalayah nu di Golkar di PDI amba ieu torikoh naon ieu urang guru hakikat atuh aya cak Kangjeng Nabi lau annal mu'mina ala kullati jabalin laqayyadallahu lahu aliman yu'allimu andai kata seorang mukmin lau annal mu'mina ala kullati jabalin di puncak gunung di leuweung di laut nyana hayang guguru ilmu hakikat laqayyadallahu niscaya Allah bakal netepkeun ka manehna aliman yu'allimu guru hakikat nu bakal ngawurukan gala dikirim ku Gusti Allah nu mantak loba nu di leuweung jol datang guruna di loba di luhur gunung bae jol datang guruna lamun kiai muslim benda kerep cicing di luhur gunung terus bae nyana di Gunung Cermai ibadah ka Gusti jol Syekh Syarif Hidayatullah menjelma Assalamualaikum wassalam sasalaman ditanya Syarif Hidayatullah nyambung jeung nyana diurukan ku manehanana terus ilmu hakikat asal ente endek siap guru aya jitu lain pangeran Allah aing eueuh mah ulah boga pikiran aing hayang sabernama ilmu hakikat tapi eueuh guruna atuh siana teu siap ji pugu siap jasa masantren teu atuh teu berarti teu siap jelema nu endek belajar ilmu hakikat mah tetep kudu masantren lamun jelema mere ilmu hakikat kan henteu mondok salah guruna atuh salah guruna wudu can becus salat can becus ku ari dibere ilmu hakikat ka ditu lengket tetebakan ieu imah sia di hareupna aya tangkal cermeannya ija eueuh baheulana ayanya ija eueuh baheulana jasa coba ge tanyakeun ku ari ge tinggal tunggulna aya ge eueuh ya tunggulna ge keur ieuna mah ngoya eta ka ngan nu nyaho embung eleh bae ta dukun tolol eta lain hakikat teh ilmu jurig ilmu hakikat batu lain gos kitu nah ieu urang teh hayang boga rasa supaya karasa dibarengan ku Allah urang babarengan jeung Allah jadi baca ayat nama wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha ma'ana dibaca bos sababaraha ayat tapi kunaon teu nyulusup ka jero hate oh kudu aya guruna heula tek cek guru sia bener ieu teh neuk ngaji hakikat sumuhun maksudna ngaji hakikat teh ninggalkeun dunya ninggalkeun makhluk abdi deuk ka Gusti bae bener sia laras di imah naon pagaweana ngawarung siap henteu lamun ku ari eureun ngawarung siap sebab dunia mah teh warung mah urusanna dunya muhun siap sia ninggalkeun warung lain siap deui enggeus jarugi bae oh atuh geus kitu bener salian ti eta naon urusan sia dunia abdi bisnis kumaha mun eureun bisnisna siap salian ti eta sia naon abdi osok ceramah nyeramahan nyeramahan batur ai diri sorangan osok dicaramahan kilok ai sia ku bolon-bolon teuing ai batur dicaangan ai sia kabeulem etalah abdi hayang guru hakikat eureun caramahna mangga sia di imah naon pagawean boga santrina yayasan modern apa salap modern bisa henteu eureun dina pasantren salap bikeun ka batur tiasa sia naon dieu pagawean abdi mah magahan ngaji salapi apa yayasan salapi santri aya sabaraha aya 300 mah sia deuk ka Allah apa deuk ka santri deuk ka Allah sanggup henteu eta ninggalkeun santri sanggup abdi bener berarti deuk ka Allahna berarti bener deuk ka Allahna teu kabita ku santri ditinggalkeun bae teu kabita kuda naon ditinggalkeun sia boga imah boga mun sia ninggalkeun imah cicing di luhur gunung sia daek embung daek imah bikeun teh mah ka pamajikan ka anak geus bae tinggalkeun siap jasa abdi mah pokona mah asal aya nu nungtun berarti beneran Imam Ghazali buktina pamajikan anak ditinggalkeun 13 tahun nyana ngalalana ka Aqsa ka Yordan terus ka Mesir balik deui terus ka Tusi ieu Imam Ghazali
bahkan Tuan Abdul Qadir orang jalan langsung ke Baghdad teu balik deui ka ditu enggeus teu aya harapan balik deui teu hayang dek balik deui ka ditu sapira wawarisan teu hayang marisan geus ka Allah tuh coba ente dek pindah ka mana ku hari ayo ese ilmu hakikat nu batak aya guru lama pimurideuna nu eueuh pimurideuna nu eueuh dah ieu mah ngaji torekat aju tamat bae dek nadi gade abdi hayang norekat norekat ayo sila beat awas sila deh nya ya silakan pikir kayak jubah harap ka dieu ya siap geus kuari geus datang ka Sugro ya jubah harap ka dieu kuari geus datang ka daerah Kubra sia jadi kuari Kubra kuari aduh jadi Kubra teh geeusan beres Kubra ngaranna hakikat can datang torekat teu Kubra teh bubar geus biasa bebe aja nya ka babaturana alhamdulillah geus datang ka daerah Kubra aya torekat kos kitu torekat mah dek pindahkeun rasa syariat teh supaya karasa engke karasa lazat pindah crek bae datang ka hiji nu nyana hese nyaritakeunana lantaran di jero hate teh Allah doang teu akan Allah doang kalamun lempang cak di dieu teh ye cak di jero hate teh tungkul cek di hate ulah dideuleu tamah mun aya suara-suara musik ulah didengikeun tamah bimbingan langsung ti Gusti Allah nyana ge kageteun sehingga ku lazat-lazat teu ngeunah di jero batin teh aya nu Allah jeung aya nu nganasehatan ulah kitu ulah kieu ulah mun aya naon dibejaan ku nya eta teh anu teh oh kaget urang pindah tah tina syariat nu kamari ngeunaheun seakan-akan eta teh lalagaan ku ari mah ieu ngeunaheun amat tah eta jang nuntun ka dinya kudu aya guru mursyid ngaranna carana kumaha adab tentuna pinuh ku adab jeung Allah teh kieu adabna jeung manusia teh kieu adabna tarolah jeung manusia mah tama bersyariat heula ieu urang bertorekot nah ka Gusti Allah kumaha cara mandi kumaha cara wudu kumaha cara wudu beda urang lamun mandina torikoh jeung mandi nu biasa mandina mah kadereuna akur tapi ieu hate digulak-gilekeunana urang terasa nu paeh di jero kamar mandi teh urang terasa di pandian urang sorangan padahal manu mandi tapi urang kudu berpikiran bahwa urang teh keur di pandian teu cing hade saya pocong negara bag sorangan urang torekat teh jadi pocong aya betungtungna mah set beres wudu istighfaran mata astagfirullahalazim wa atubu ilaihi celi istighfaran terus irung istighfaran sungut istighfaran terus beteng istighfaran dubur kubul ndek wudu teh angel ja eueuh dipatul muin mah syariat kok ieu bisa kos kieu ndek didatangkeun ka Gusti Allah jadi kos kieu nah mantak we beda urang ngajarkeun nu kos kitu kanu ngaji patul muin teu akur ditentang ku ngaji patul muin eueuh di patul muinna riweuh amat wudu geus kos kitu Allah mah maha uninga geus bae kocak beres geus kos kitu ge atuh geus atuh sia datang ka dinya mah ka dinya bae eta syariat garana pake ku sia patul muin geus ieu mah keur perjalanan deuk di ka Allah keun melalui thariqah tama melalui syariat ku ari mah melalui thariqah teh ditu naon ieu kurang nu deuk diinget mulai Allah teh maha uninga urang dihareupeun naon ngaran cai teh kos kitu tas mandi lila pan dina syariat teu meunang lila tapi kan ieu deuk didatangkeun ka Allah deuk datangkeun rasa cak Allah aing nyaho nu kadeuleu ku sia ku aing kanyahoan nu kadenge ku sia ku aing kanyahoan nu kaambeu ku sia ku aing kanyahoan nu karasa ku bibir sia ku aing kanyahoan nu aya di beuteung sia ku aing kanyahoan dubur sia kulbul sia ku aing kanyahoan suku sia ku aing kanyahoan leungeun sia golbu sia sok ngomong ya mugallibal qulub dah ku aing kanyahoan lelembutan sia latifatul qalbi latifatul lapat sirap dokhotnya betul akbali aing nyaho eta teh ciptaan aing deuk ka malumpat sia kanyahoan ku aing kabeh mulai rasa ner-neran urang ieu deuk ngadatangkeun maiyah iya heueuh nya aya geus mulai ner lempang ka mana we aya Allah mah di mana kanyahoan ku Allah kakarak ilmuna doang ge ai di mana be geus bae sia salat di kamar
nyembah ka aing nyaho sia salat di masjid nyembahna ka aing nyaho sia salat di majlis nyembahna ka aing nyaho sia salat di nu rame nyembahna ka aing nyaho sia salat di leuweung nyembahna ka aing nyaho sia salat di luhur gunung nyembahna ka aing atuh aing nyaho deuk di mana sia aing nyaho bae mulai urang rada ner sieun ka Allah istirahat urang tas ngalabudu teh geus beres bae diuk bae ngarokok norekat sih ngarokok bari nyekel remote TV teh disetel aya naon ieu penting di TV teh tungtung nama Allah deui bae wih adegan hot masyaallah aduh ya norekat si kos kitu ka TV mantap piceun kos kitu mah ngajauhkeun rasa geus tah urang tuh wari salat make sesengitan heula ke awak-awak kadi bila perlu aya buhuran dunia syariat beulah pas itu teh tapi ikan dek babarengan jeung ahli Allah saha malaikat terus minyak sengitan kurang pan aya ge nu paeh jadi banyak sengitan mah urang teh terasa paeh ka hulu-hulu ka sirah-sirah minyak sengitan mulai jadi mah neuk dibungkus kos ieu mah ge di minyak sengitan ge aing paeh tah moal ieu tuh kan mulai maka baju nanu putih terus samping nanu putih jadi tuh mah paeh mah teu kudu dibungkus deui geus putih-putih mah tinggal ngubur bae boga urang rasa mulai langsung urang nangtung istighfar deui mata istighfaran celi istighfaran irung istighfaran angel 2 rakaat nyana jeung 1000 rakaat jibatur nu bersyariat mun ditimbang hebatan 2 rakaatnya tuh rakaatani 2 rakaat di ahli ma'rifat jeung 1000 rakaat ahli ibadah beda ahli ibadah ahli syariat basi beratan kena 2 rakaat tadi la ilaha illallah ahli ma'rifat hiji timbang jeung 1000 la ilaha illallah ahli la ilaha illallah anu dina syariat jauh beratan kena la ilaha illallah ahli ma'rifat dan sebab rasa tah duadak deuk salat inget mata dideleukeun awas aing nyaho kadeuleu mata sia sebab mata sia teh nu aing awas aing nyaho kana denge ceuli sia teh nu aing awas aing nyaho kana ambe irung sia teh nu aing geus kabeh atuh nu abdi weleng fana ngaranna tah mulai rasa di dinya nah ieu teh didatangkeun rasa kudu aya guru lantaran naon nu ngahalanganana dunia nu ngahalanganan makhluk nu ngahalanganan nafsu nu ngahalanganan setan mun teu guru lu dudukeun moal datang-datang mata guruna mana aya entena endek henteu endek cenah tapi bari ngawarung moal bisa endek bari boga ruko moal bisa endek cenah ieu teh bari jualan mobil showroom komo endek tapi endek nyandung heula itu jauh atuh tabak kos itu mah ieu mah endek dingeunahkeun hate ka Allah atuh sia kunaon mikiran ngangeunahkeun hulu handap ye atuh jauh melung di mana-mana ye ulah diurusan heula nu eta mah ieu bae heura urusan ieu luhur aduh babagi bae atuh cenah bisa babagi tuh kan eta guruna cenah Kangjeng Nabi nyandung ulah nyaritakeun Kangjeng Nabi sia deuk diurus endeu tah henteu ditampiling saku aing sia mah sok juga Kangjeng Nabi si aju nganasehatan guru goblok tah ieu hese bertentangan jeung syarat okosna nu mantak ulah waka jadi penceramah ulah waka jadi kiai lamun encan boga rasa sebab naon engkena disalahgunakeun ka dituna tapi lamun geus boga rasa babarengan jeung pamarentah babarengan jeung bupati nyana datang endek nganasehatan lain deuk hayang untina pan aing urang mah datang ka bupati teh susuganan ieu nu bahaya ge susugananana ieu deuk mindahkeun rasa kudu boga guru mantap alladzi tuf'alul asya nu dipigawe perkara seluruhna ma'hu babarengan jeung Allah wa bihudurihi saya wa huwa Allahu al-qaim wallahu a'lam